Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Antias Yuninta Kaligis. Abdi ti kelas 12 IPS 5. Dina kasempatan ieu abdi bade ngalengkapan tugas basa Sunda nyaeta ngadamel rujak. Kahiji aya coet sareng ulekan. Kadua aya uyah. Katilu aya gula berem, cengek numutkeun rasa sorangan ya. Bisi aya anu lada, aya anu teu lada. Opat aya bubuahanna nyaeta gedang, ganas, jeung bangkoang. Kalima aya piring sareng sendok. Runtuyan ngadamel sambel nganggo rujakna nyaeta kahiji ngarendos heula uyah, cengek, jeung gula berem. Ngarendos uyah, cengek, jeung gula berem nepi dugi ka lembut. Upami tos lembut, sadayana tuangkeun sambelna kana wadah anu tos disadiakeun. Upami sambelna tos nyian, urang iris heula buahna. Rujak siap disajikan.